pang marabgan awur mo balik ko. Lo kali itu lempang, tak. Oh. Iya, euy. Kebenaran apa Haji? Haji, minta anak cau lah aing buat lu anak cau euy. Anak cau, ujang naon. Ek melak urang butuh euy. Geuning ka Pak Haji mentana tuh ka indungna tuh. Di mana indungna? Tuh. Oh, atunya ek ieu mah tah ka indungna nya. Heeh, penta eta ka indungna. Tun, tuturkeun tuh. Si Akang itu minta anak cau ka indungna tuturkeun. Bener ieu euy ka indungna lah. Yakin euy mah. Indung cau. Minta anak cau indung cau. Nah, embung pancek Pak Haji ke cenah bae. Ah, cium heula. Da urang sebuah pamajikan indung cau. Heuh, gak tuh da urang butuh pisan nak diciumnya, heuh. Kumaha ngeunaheun? Aduh, aing bebasan pamenta indung cau teh aing lah. Heuh geuh ieu. Nah, embung. Aduh. Lama teu ada jengkol atuh indung cau. Tata apal mau jengkol. Atuh urang butuh pisan nya. Sok sekali deui sok. Oh, kuat. Anjir, ieu pasti ajaiban aing gawean ieu mah ieu si Haji tigana teh kopok. Mah, geus. Angger mau jengkol. Atuh urang minta ieu, minta duit indung cau. Betulan orang nunda duit tadi handap bawa weh. Aduh, kebenaran aya pisan euy. Hiji, dua. Hatur nuhun. Indung cau, hatur nuhun. Oh ya Pak Haji ke mana? Balik ke abi mah. Baiklah. Oh, bejakeun gitu ke Pak Haji nuhun nya. Ya urang teh poe dibere duit ku indung cau euy. Urang bae keulanya. Ayo ah, rusuh euy. Ah, bisa menang duitnya ti indung cau. Ah, urang cobaan atuh ah. Indung cau. Nah, cuma kita diberi duit orang minta. Nggak jawab boy. Indung cau nah nggak jawab boy. Kenapa kurang dinolian? Pih, kurang mandirian banget si goblok.